Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda nu dimana beayan, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilai robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita metra anu katunda dina judul ning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana ka Nyi Sawitri anu mana harita saatosna mateni si Ajat harita tuluy mulang ka imahna. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Aing geus nepi deui ka imah. Hadena aing kudu buru-buru asup lantaran bisi aya jalma sajen anu nyahoeun. Ceuk Nyi Sawitri bari luak dieu geus kitu kalacat unggah kana teras. Kolotrak muka panto anu tadi teu dikoncikeun. Sup ka jero imah jepret panto dikunci ti jero. Geus kitu koloyong ngadeuketan kana panto kamar tuluy disurungkeun. Breh katempo sarkum keur saretibra awakna morongkol disimbut kandal. Kang Sarku masih kena saretibra. Jadi aing jongjon lantaran manehna moal nyahoeun kana pagawean aing. Nyi Sawitri nyerengeh seuri koloyong ngadeuketan kana pangsarean. Gek diuk bari neuteub ka sarkum geus kitu goledag ngedeng gigireun salakina. Telila reup saretibra nepi ka isuk-isuk sigan eueuh kajadian nanaon. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna. Panon poe geus meletek ti belah wetan rupana koneng yang nyangan sakumna alam pawenangan. Hayam jagoreang kongkorongok paselang jeung sora hayam bikang anu pating karetok kawasna keur ngendog. Sedengkeun langit bengras bersih taya aling-aling. Mega bodas taya nu ngahalangan. Manuk rici tinadahan tuluy pating kalaper hiber neangan hakaneun. Dina kayaan kitu urang lembur Cibubuay geus guyur deui bae. Antaran salah saurang pangeusina anu rek indit kaleuweung harita manggihan layon saurang jalma ngagoler di Tegalan. Anu tempatna geus deukeut ka walungan. Ningali kitu guragiru balik deui ka lembur rek ngabejaan ka baturna. Telila burudul atuh urang lembur daratang tuluy ngagimbung ningali layon. Saha nu maot mang? Ceuk si Ojay anu harita geus aya di dinya. Tuka teuing saha teu apal sigana lain urang dieu.
Walon Mangjana bari ngareret kasih ojai anu kakara datang. Lain urang dieu nya Mang. Nya eta lain. Sok berat ningali kadinya jang. Susuganan we apal. Ceung atuh uing bere jalan Mang. Nya susuganan we apal. Ceuk si ojai srog ka hareup sasaledak kanu keur ngariung. Anu ngariung nyingrai mere jalan. Srog si ojai ka hareup breh katempo beungeut layon. Ae geuning ieu masih ajat urang babakan. Si ojai ngajenghok sataker kebek panon mencerong ka eta layon. Anu kaayaanna teh estuning kacida matak pikawatireun. Palebah pundukna tembong gorobong tapak anu ngegel. Begeut sepa getih garing ucrat-acret kana jukut. Sakujur awakna geus heuras da puguh sapeuting jeput ngajoprak di dinya taya anu manggihan. Saha jang? Tanya Mangjana sasaledak hayang sidik kana layon. Si ajat Mang, ieu mah si ajat baturan si Edoy. Ah, geuning ujang mah apal. Nya komo we atuh da uing oge wauh Mang. Bener eta mah si ajat urang babakan. Tuh benernya cek uing oge si ajat. Beu karunya teuing maneh teh jat euy. Wah, make kunaon? Geus moal salah sigana si ajat maotna dibinasa ku siluman. Cara si coet 2 minggu anu katukang. Lantaran sok tempo sarua kitu geuning kawas aya nu ngegel. Ngan peda si ajat mah pelebah pundukna. Tapi jelas anu ngabinasana mah makhluk eta keneh. Nya sigana mah geus moal salah euy. Ae hari Pak RT geus dibejaan kitu. Ya eta keur disusulan bieu teh. Muga-muga we Pak RT teh can indit-inditan. Tembal Mangjana. Jalma anu daratang harita beuki loba mitra. Urang lembur murudul da puguh sararea hayang nyaho. Terus ngagimbung ningali layon. Srog itu srog ieu teu dilapating laleos ngajarauhan bari pating birigidig. Keur kitu torojol Pak RT samalah datangna bareng jeung Mang Udung katut oding kitu deui si Edoy. Saha anu maot teh saha euy? Barang jol Pak RT langsung bae tumanya kanu araya di dinya. Si ajat Pak RT, urang lemur babakan. Hah, si ajat? Si ajat batur uing? Tanya si Edoy ngajenghok da puguh reuwas anu lain dikieuna. Bener Doy, si ajat batur maneh. Walon si ojai ngadenge kitu srog si Edoy ka hareup, sabab hayang sidik kana layon. Barang breh si Edoy nepi ka calawak. Awakna ngeleper jajantungna ratug lantaran ningali layon anu kacida matak pikawatireun. Astagfirullahaladzim, ajat. Ya Allah, Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk si Edoy bari mencerong ka eta layon. Kusaha kapanggihna ieu layon teh? Tuh Mang Icang anu rek ngalasuluh. Jang Edoy, geus yakin ieu layon teh jang ajat urang lembur babakan? Yakin Pak RT. Bener ieu teh si ajat batur kuring. Samalah kakara oge poe kamari manehna ulin ti imah ngobrol jeung kuring salila-lila. Teu sangka ieu na make jeung kudu kieu karunya teuing maneh jat. Ya lamun geus puguh kitu mah geuwat atuh susulan kulawargana. Ari sabab ieu kajadian kudu gancang kanyahoan ku kulawargana. Kitu deui ku para pangurus lembur babakan. Ngarah ieu layon gancang diurus. Nyakeun atuh ku kuring rek disusulan ka imahna. Nya sok atuh buru ka ditu gancangan Jang Edoy. Ceuk Pak RT nita sangkan gancangan nyusulan kulawargana. Teu miceunan waktu harita keneh si Edoy ngagedig leumpang rurusuhan ngajugjug ka lembur babakan. Teu kacatur lilana sarta itu jeung ieuna. Kira-kira aya kana sajamna kurang leuwih si Edoy geus balik deui dibarengan ku sababaraha urang pangurus lembur babakan. Itu deui kulawargana layon harita daratang. Baranggok puguh atuh ngajarenghok kaget. Bapana, lanceukna, kitu deui emangna si ajat kabeh pating gorowok da puguh reuwas anu lain dikieuna. Terus ngarogrog kana layon. Punten Pak RT. Kumaha mimitina ieu teh pangdaya kajadian kieu? Tanya patua kampung bari melong ka Pak RT. Aduh, patua hapunten. Manawi sim kuring oge teu terang ari kana mimitina mah.
Margi basa kengeng laporan ieu layon teh tos aya dina kaayaan kieu. Samali sami urang dieu oge teh aya anu terangeun kana mimiti nama. Da kapendakna oge tos kieu kudu bade ngalasuluh tadi teh. Janten saurang oge teh aya nu terangeun kana sabab maotna. Margi teu aya anu nyaksian kana kajadianna sacara langsung. Tah kitu? Walon Pak RT nyeritana daria. Mere keterangan anu sabenerna anu memang bener saurang oge taya anu nyaksian kana sabab maotna Ajat. Jadi lamun kitu mah saurang oge taya jalma nu bisa dijieun saksi atuh. Naha kunaon sabab maotna? Naha dibinasa ku jalma atawa ku sato anu galak? Da geuning eta pundukna nepi ka kitu kawas aya anu ngegel. Laras patua, sigana aya anu ngegel samali ampir sami jeung layona jang Iep anu maotna 2 minggu kapangker. Tah kieu layona teh persis pisan. Ya lamun kitu mah kudu gancang dilaporkeun kanu berwajib, cangkan ditalungtik sabab maotna. Lamun maotna latan dibinasa ku jalma jahat, muga-muga cing gancang kapanggih anu boga dosana. Ceuk patua kampung katara bangun anu gemas. Sumuhun laras manganyanggakeun urusan eta mah bade kitu bade kieu nama. Margi patua sareng kulawargina anu ngagaduhan hak. Ya lamun kitu mah ayeuna keneh ieu layon rek dibawa balik ke lembur. Sarta kuring rek langsung bere laporan kanu berwajib. Sumuhun mangga patua nyanggakeun kumaha saena. Nya saenggeus kitu mah harita keneh layon Ajat ditaikeun kana Cikrak. Digarotong ku opatan sarta dirurub ku samping sarung. Satuluyna dibarawa balik ka lemburna pikeun dipula sarasa kumaha mistina. Geus aya deui Pak RT kajadian kieu teh. 2 minggu ka tukang si Iep anu jadi korban. Tah ayeuna si Ajat urang lembur babakan. Geus kieu kudu kumaha Pak RT pilampaheun urang. Da piraku urang kudu cicing wae mah. Lamun teu buru-buru nyieun tindakan palaur aya deui korban anu sejen. Tapi ari ceuk pikiran Pak RT, nah halayon teh maotna dibinasa ku sato galak atawa ku setan. Anu baheula sok nyerotan getih domba tia. Tanya Oding bari neuteup ka Pak RT. Nya ari nurutkeun pamikiran kuring mah, dumasar kana kaayaan layon sarta geus diakurkeun jeung layon Mbah Ijon katut layon Nyi Oneng baheula. Kawasna ieu mah memang lain pagawean jelema. Moal salah ieu mah sigana pagawean setan anu baheula sok nyerotan getih domba tea. Tah kulantaran kitu, ayeuna keneh kuring rek nepungan Mbah Ukim ka lembur Pasir Batang. Lantaran hayang meunang keterangan anu jelas ngeunaan ieu pasoalan. Tah, nya bener kuring satuju. Ayeuna keneh hayu urang tepungan Mbah Ukim. Moga-moga bae si Abah bisa mere keterangan anu jentre. Ceuk Mang Udung nya tujuan kana caritan Pak RT anu rek nepungan Mbah Ukim. Nya hayu atuh urang tepungan meungpeung isu keneh. Tapi saha nu rek milu jeung kuring jang Oding rek milu moal. Ya hayu ah keur salse ieu. Hayu atuh aeh. Barudak sok bubar-bubar. Geura marulang ka ditu ka imah masing-masing. Geus tong ngarogrog wae di dieu. Bisi aya anu rek ka sawah, ka kebon, ka leuweung. Sok bral arindit. Ceuk Pak RT nita sangkan balik ka urang lembur anu harita teh masih keneh pating ngariung. Bari recok ngarobrol nyaritakeun anu bieu kajadian. Nya bener hayu urang balik ah. Geus beurang ieu teh. Kuing oge rek indit ka sawah. Sok ah bubar.
bubar oi. Ceuk si Ojay bari ngaleos dituturkeun ku baturna anu sejen. Bring sararea marulang ka imahna. Kituna teh bari recok ngarobrol nyaritakeun anu bieu kajadian. Sakabehna ngarasa hariwang sieun jeung keung sabab ayeuna di lemburna. Geus mimiti aya deui kajadian anu maot cara kitu. Sareta nu boga dosana acan kajahoan. Sabagian jalma aya anu nyebut maotna ajat alatan dibinasa ku setan anu baheula cenah. Tapi anu sawareh mah nyebut maotna ajat teh alatan dirogahala ku jalma jahat. Misalna ku garong lantaran harita teh keur usum bangsat di lembur sejen mah. Tapi aya deui anu nyebut maotna ajat alatan dibinasa ku satogala. Nya cindek nama sangkaan jalma teh dina hal ieu mah teu sarua. Kocapkeun Pak RT mitra. Harita teu miceunaan waktu nya poe eta keneh langsung indit ka lembur Pasir Batang. Dibarengan ku Oding jeung Mang Udung. Inditna teu leumpang da pugu jauh tapi naik mobil kol buntung anu sok dipake narik sayuran ka pasar. Nya kabeneran poe eta mah Mang Udung keur eueuh tarikeun. Jadi mobilna bisa dipake. Teu kacatur di jalana. Irawanci jam 11 beurang, tiluana geus aranjog ka lembur Pasir Batang. Reg mobil eureun di sisi jalan deukeut warung. Sanggeus mihapekeun mobil kanu boga warung. Tiluana terus laleumpang mapai jalan satapak, ngaliwatan kebon rek ngajugjug ka imah Baukim anu tempatna aya di beh tonggo. Sanggeus aya kana sawatara waktu, gok anjog kaburuan imah. Pak RT, ieu imah Baukim teh nya? Tanya Oding bari melong ka jero imah anu katempona tari iseun. Heueuh ieu lamun teu salah mah. Tapi nah kira-kirana keur araya kitu. Tageuning meuni jarempling. Ceuk Mang Udung bari tunga-tengo ka jero imah. Nya duka teuing aya hanteuna mah. Tapikeun urang katrokan. Walon Pak RT serog ngadeuketan kana pelebah panto. Sampurasun! Sampurasun! Teu miceunaan waktu Pak RT langsung uluk salam bari ka katrok. Rampes! Walon anu di jero imah reket kadenge sora palupu katincak ngadeuketan kana pelebah panto. Teu lila reket berai panto muka breh katempo saurang awewe geus kolot nangtung di lawang panto. Anu taya liam ti Ambu Ukim, keur kitu sajongjongan si Ambu mencerong ka semahna anu rajeg narangtung hareupeun. Aya saha? Abdi Ambu RT ti lembur Cibubuay. Oh, jang RT. Sugahan teh saha kumaha jang bejana calagor di ditu? Alhamdulillah Ambu aya berkah. Kumaha pami Ambu sareng Abah sadayana daramang di dieu? Nya kieu we ujang ari geus kolot mah. Geuning loba anu karasa. Walon si Ambu solongkrong Pak RT munjungan, kitu deui Mang Udung jeung Oding oge nurutan sarta gap atuh ditampanan. Ambu kumaha pami Abah nuju aya? Aya si Abah mah jang RT udah geus tara ingkah ka mana. Da teu kuat ari geus kolot mah unggal poe oge cicing di imah. Sok atuh asup ka jararo aya perlu lain ka si Abah. Sumuhun laras Ambu. Nu mawi abdi teh aya peryogi. Sok atuh buru arasup ka imah. Keun wae nya imah butut oge da sakieu ayana geuning imah Ambu mah. Mangga hatur nuhun Ambu. Kalacak Pak RT unggah ka imah. Dituturkeun ku Oding jeung Mang Udung. Pek dari ukeula kadinya sing salse. Daguan ke Ambu rek ngabejaan Abah. Kor dipipir bieu teh ningali ando mah. Ceuk si Ambu terus ngaleos ka tukang.
Sedengkeun Pak RT jeung baturna gugek dariuk dina samak anu geus meunang ngamparkeun. Sabot keur kitu kadenge si Ambu culak celuk ngageruan ka si Abah sareta ngabejaan lamun di imahna harita aya tamu ti lembur Cibubuay. Nya tekung selila torojol Bah Ukim nyamperkeun. Gening aya tamu tinu jauh. Ceuk Bah Ukim ku ayeuna mah katempotang tungana teh geus beuki kolot. Bukna bodas kabeh, lempangna bongkok da pugu umurna geus leuwih ti 85 taun. Anu mata geus tara indit-inditan kanu jauh. Abah kumaha damang bah? Tanya Pak RT solongkrong munjungan kitu deui Oding jeung Mang Udung gap atuh ditampanan. Geus kitu sararea gugek dariuk. Cager Abah mah jang RT, aya naon sisina jeung datang ka dieu? Nu mawi abdi teh aya peryogi Abah. Ari datang teh aya perlu hungkul. Ari teu boga kaperluan mah jarang datang. Ceuk Bah Ukim bari seuri. Da laras ari teu aya kaperyogian mah tara ka dieu. Walon Pak RT kula mas kelemes da pugu era. Sareta rumasa tara datang neang ari keur eueuh kaperluan mah. Paling nganjang oge sataun sakali. Teu naon jang RT. Ari eta saha anu duaan? Tanya Bah Ukim bari nunjuk ka Oding jeung Mang Udung. Oh, apan ieu mah jang Oding. Tah pami anu ieu mah Mang Udung. Ceuk Pak RT ngareret ka Oding jeung Mang Udung. Sumuhun Abah. Abdi teh pan Oding teh ya apan kapungkur kantos pendak. Nya poho deui Abah teh. Jageus kolot mah kitu geuning. Hampura jang Oding nya. Kitu deui jang Udung. Ceuk Bah Ukim bari rutret kanu duaan. Teu sawios Abah. Margi dari jarang pendak mah tang tos sok hilap deui. Tong boro anu sapu sok sanaos anu anom kene oge sok hilap. Kitu jang Udung. Ari jarang panggih mah anu matak jol atuh ka dieu daratang anu jag-jag mah. Peperieun Abah ayeuna geus teu bisa udar-idar kanu jauh. Lantaran geus teu kaduga. Da kieu kayaan Abah ayeuna teh geus kolot. Sakaliun hayang kacai oge kudu ditungtun kudu jadi incu. Da palaur labuh ari indit sorangan mah. Kumaha lamun Abah labuh taya anu nganyahoankeun? Jang RT, nya aya kaperluan naon ieu teh pangna daratang ka dieu? Pokera caritakeun ka Abah, ulah asa-asa da lain kanulian. Tanya Bah Ukim langsung tumanya kana keperluan semahna. Da puguh panasaran hayang nyahopangna jauh-jauh datang ka imahna. Kieu Abah. Mung bae sateu acana abdi tiluan saja mundut heula dihapunten. Wireh rumaos tos joledar kanu janten sepuh. Salajengna sim kuring tiluan kacidang ngahaturkeun nuhun. Wireh parantos gasik ditampi enggal dipariksa. Margi laras pisan abdi ayeuna ka dieu teh ngagaduhan kaperyogian anu kalintang pentingna anu kedah didugikeun ka salira. Ceuk Pak RT samemeh nepikeun pamaksudana nyelang mentah heula di hampura ka si Abah. Lantaran Pak RT ngarasa era ku Bah Ukim, sabab rumasa lamun dirina joledar jarang pisan nepungan lamun eueuh kaperluan anu penting mah. Teu naon jang RT ku Abah oge di hampura. Tapi aya kaperluan naon anu penting teh. Cing pokra bejakeun aya sangkut pautna jeung kayaan lembur kitu. Sumuhun laras Abah. Anu bade didugikeun ka salira Abah teh taya sanes ngeunaan pasoalan anu aya sangkut pautna sareng kayaan lembur. Walon Pak RT nyaritana daria pisan. Sedengkeun Mang Udung jeung Oding jarempe teu waka pipiluan ngomong. Tapi duanana ngabandungan kalayan saragap. Nah, aya pasoalan naon jeung lembur teh jang RT? Nu mawi kieu Abah. 2 minggon anu tos kalangkung di lembur teh aya kajantenan anu kacida mata kreuwas. Margi aya salah saurang warga masyarakat lembur Cibubuay
anu kapendak tos janten layon. Samali harita kapendakna teh dilebet saung. Oh gitu. Tapi layon sah anu kapanggih di jero saung teh Jang RT. Layon jang iye pamegat. Yuswana anom keneh rupina mah. Aya kana 33 tahun mah kirang langkung. Anu saterusna kumaha Jang RT? Salajengna kieu Abah. Eta layon teh kapendak dilebet saung nya kitu oge saatosna pada milarian harita teh. Margi sateu acana jang iep kapendak tos pupus, anjeunna teh kantos ical heula aya kana sababaraha jam. Oh gitu. Jadi leungit heula nya terus kumaha? Bah Ukim tetelepek lantaran hayang nyaho kana kajadian anu salengkepna. Nu mawi kieu salengkepna mah Abah. Teu miceunnan waktu barabat Pak RT nyaritakeun kajadian basa 2 minggu anu katukang. Dina mangsa si Iep maotna basa keur meunang giliran tugas ngaronda. Tapi ngadadak leungit sareta layonna kapanggih di jero hiji saung dina kayaan anu kacida matak pikawatireun jeung matak kinggiapeun anu ningali. Ah, kitu Abah ngeunaan anu kajantenan di lembur teh. Oh gitunya. Ceuk Bah Ukim bari ungut-ungutan. Laras kitu Abah. Samalih matah wengi tadi tos aya deui kajantenan anu sarupi. Sareta layonna kapendak enjing-enjing kunu bade ngalasuluh ka leuweung. Ngajoprak eta mah di tegalan. Mung bae layon anu kapendak tadi mah sanes urang lembur Cibubuay. Tapi urang lembur babakan jenenganana teh Jang Ajat. Pami Yuswana moal benten tebih lah jeung Jang Iep mah. Samalih mah kaayaan layonna oge hampir sami. Mung bae Jang Iep mah gorowong palebah beheungna, pami Jang Ajat mah lebah pundukna sapertos aya anu ngegel. Kitu tah Abah. Nya ku salangkung mah kawas digegel ku sato galak. Margi aya tapak sihungna. Tapi saparantosna ku abdi tiluan di titenan eta layon teh beut hampir sami cing teh kayaana sareng layon Bah Ijon. Katut Nyi Oneng anu kapungkur. Tah kumargi kitu abdi teh teu miceunnan waktos. Nya teras we ngabujeng ka dieu. Pami maksad hoyong dipangimpleungkeun ku salira Abah. Nah kunaon sabab maotna Jang Iep sareng Jang Ajat teh? Nah aya hubunganna sareng setan anu kapungkur atanapi henteu? Ceuk Pak RT nyaritana panjang lebar samalah bari pepeta. Lantaran ngarah kaharti ku si Abah anu tangtu bakal bisa merek keterangan anu jelas ngeunaan sabab mautna si cowet 2 minggu katukang jeung Ajat dina peuting tadi. Oh gitu. Jadi anu maot teh Jang Iep jeung Jang Ajat. Ari jarak maotna aya kana 2 minggunya. Laras Abah 2 minggu. Lamun kitu mah ke heula atuh kudu diimpleng heula ku Abah. Nah, ieu kajadian teh aya hubungannya atawa henteu jeung kajadian anu baheula. Sabab kayaan layon teh gorowong palebah beheungnya. Laras Abah kitu. Maksad abdi teh hoyong dipangimpleungkeun ku Abah. Margi hoyong jelas kana sabab musababna. Ke heula atuh jagoan sakedeungnya. Abah rek ka tukang heula. Sumuhun mangga Abah. Jung Bah Ukim nangtung leos ka tukang muru ka dapur. Sedengkeun Pak RT oding jeung Mang Udung narungguan kalayan sabar. Delila Bah Ukim geus datang deui bari mawacai herang di wadahan kana baskom leutik. Gek diuk dina tempatna anu tadi sok baskom ditunda hareupeun. Jang RT, Jang Oding, kitu deui Jang Udung. Ayeuna ku Abah rek diimpleng. Nya boga-moga aya izin ti Nu Maha Kawasa Abah tiasa nganyahoankeun kana ieu kajadian. Nah nyaon sabenerna anu jadi sababna. Sumuhun mangga Abah. Leres Abah mangga dikawitan.
Walon Pak RT jeung Oding geus kitu reup Bah Ukim peureum. Biwirna gegerayeman mapatkeun jampe pamake pamukalawang ka alam gaib. Sangkan bisa awas sarta nyaho kanu ayeuna keur kajadian di lembur Cibubuay. Ari Pak RT, Oding jeung Mang Udung tiluana ukurna rempokeun. Saurang oge eueuh anu wani geruh sabab bisi mata ngaganggu ka Bah Ukim anu keur husu jajampean. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, bray Bah Ukim beunta ret kana cai anu aya dina jero baskom. Keur kitu sajongjongan eta cai dipelong. Breh ku Bah Ukim katemtu aya hiji jirim makhluk anu keur kakalayangan rupana bodas. Sakujur awakna buluan, ceulina rancung matana bolotot gular giler matak sieun. Ningali kitu renghap Bah Ukim narik napas. Geus kitu ret ka Pak RT jeung dua baturna anu keur ngabarandungan. "Kumaha Abah, naon anu katinggal?" tanya Mang Udung panasaran. "Leres Abah naha naon anu katinggal di lebet cai teh?" Ceuk Pak RT nyusul tepus da pugu sarua panasaran hayang nyaho. Yah, teu salah perkiraan Abah teh Jang RT. "Nah kumaha Abah?" Tuh, tingali dina jero cai nah aya naon. Cing sok atuh titenan ku tiluan kalayan apik jeung calici. Nah bisa awas atawa henteu. Walon Bah Ukim bari nunjuk kana cai anu aya dina jero baskom. Ngadenge caritaan kitu ampir bareng Pak RT Oding jeung Mang Udung marelong kana cai. Tesrikna mah panon dibolototkeun lantaran hayang sidik. Tapi mata kanjakal sabab saurang oge taya nu bisa ningalina naon. Cai anu dina baskom angger bae kitu kawas cai biasana teu kacirina naon sarta taya parobahan. Ada teu ayana naon Abah?" Ceuk Pak RT bari gigisik kana panon. Oh, jadi teu katingali ku Jang RT mah. Teu Abah rumaos bodoh abdi mah. Teu ningalna naon? Kumaha ari nurutkeun Jang Oding jeung Jang Udung? Tanya Bah Ukim ngareret ka Mang Udung jeung Oding anu harita keur marencerong kana jero cai. Lantaran hayang bisa ningali tapi lebeng teu kaciri. Numutkeun abdi oge teu aya naon Abah. Angger we cai sabartos tadi sakedik oge teu aya anu aneh. Walon Oding panonna angger melong kana cai. "Laras Abah, sami abdi oge teu bisa ningalina naon. Malum atuh da kieu ari jalmi bolostrong mah sanajan bolotot oge tapi teu tiasa ningali. Mung bae aya naon anu salaresna di lebet cai teh Abah?" tanya Mang Udung bari neuteup ka Bah Ukim. Eta aya makhluk bodas keur kakalayangan. Jangjangna meber, matana bolotot, gular giler keur neangan mangsa. Janten aya makhluk anu kitu nya Bah. Bener piraku Abah ngabohong. Eta sakitu jelas pisan. Nah makhluk naon Abah anu katingali ku Abah teh? Leres Abah, nah makhluk naon anu katinggal ku Abah teh? Ceuk Oding jeung Pak RT pilih genti tumanya lantaran hayang nyaho. Anu katingali ku Abah teh siluman. Nya lamun teu salah, eta makhluk teh anu kungsi tarung jeung Abah teh baheula 10 tahun anu katukang. Sarata manehna keuna ku pakarang Abah harita teh. Samalah apan jeung Pak RT jeung Oding jeung Jang Udung oge nyeraksian. Tapi mata kanjakal. Lantaran Abah teu bisa ngabinasakeun eta makhluk. Da puguh setan manehna teh. Jadi pakarang Abah teh heula ngan saukur bisa ngalumpuhkeun hungkul sarta ngusir manehna sementara waktu. Tah ayeuna manehna geus datang deui sarta rek nyangan korban anu bisa diserot getihna. Tah kitu. Uluh ku tante kitu nya Abah. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.